kasadaran anu bisa narima anak. Kitu pisan. Kanyahokeun mah diri heula, aji mah diri urang heula. Da kitu nyai mah diajarkeun ku si bapak teh kade. Eta mah lain cek ayat, tapi cek uyut. Geus ngawangkong tuluy ngomong anggeus. Rek masak heula nyai mah. Nyanyi. Jadi aku pamajikan. Untung teu disobrogeun kertas jeung pulpen lagi. Lamun disobrogeun kertas jeung pulpen meureun paheula-heula nuliskeun. Dimimiti udang sare bikin karek sare deui. Naon anu kudu dituliskeun kuring maknya anu nuliskeun hardoin jeung luang riung adon ngudut adon ngopi jeung ngobrol deh nulila nama. Nyai, iya. Naon? Runtah? Nya, igerek dibersihan. Nya runtahna. Naon teh? Lain saukur bisa nyarita hungkul, lain saukur teori hungkul. Homo, bari ukur bisa nitah jeung gogorowokan mah. Tapi kudu geus surti. Da ari anu ngaranna kasadaran mah teu kudu ngadaguan di titah. Homo bari nitah mah gawean we atuh kusarangan. Sabisana anu katingali sapopoe. Samampuna we atuh. Diajar naon akang teh? Maripat. Atuh ari geus apal mah kudu apal oge kana hak jeung tanggung jawabna. Apal kana hak jeung tanggung jawab. Lain ieu mah udang pangbeurangna. Spre simut tara diberesan. Lan saukur culeos we bisana teh. Apan akang masuk udang subuh, apana tepat subuh. Nya, kan geus kitu teh sare deui we geuningan Kang. Ari nyarios ka saleket teh ulah kitu. Isi doraka. Jeung tong tarik teuing. Isin bisi kadang ku tetangga. Eta geuning boga ka era. Yeuh, Kakang Prabu. Justru kami nyarita kieu teh, kami teh nyaah. Bisi ieu mah didinya kajongjonan teuing, hirup dina zona nyaman. Jeung lamun kuring pedah ngageunggeing kasadaran kasalaki bisa jadi doraka mah. Keun lah, kuring diteleg tah doraka teh. Ih, nyarita teh sok mana karep. Doraka teh anu kumaha heula? Apan geus ilaharna salaki jeung pamajikan mah kudu silih elingan. Salila ieu
Nyai masa ukur ngabandungan naon dilakukan ku akang. Ukur bisa ngabetem we jeung usap dada. Geuning salah kita ngelmu aju. Ilmu aju. Nya, ilmu aju kabatul bisa nyaangan, bisa mamatahan. Ari diri sorangan mulak jeung poe kana tanggung jawabna. Apaan diajar besar kebubujangan keneh teh? Pikeun dasar memeres dulu satangtung pan. Tah, ayeuna geus kudu ngalegaan kasadaran teh. Aya hak jeung bagian memeres dulu sakasur, tanggung jawabna lain ukur mikanya angka diri sorangan hungkul. Ngagugulung kana karesep, tapi kudu boga tanggung jawab ka pasangan hirupna oge. Kuring mangan bisa kieu we. Dari makin nasi belah. Baheula ti leuletik diwarah ku kolot teh. Kudu sagala bisa, kudu sagala pinter, sagala kacagap pagawean awewe teh. Kudu nyaho kana hak jeung kawajiban. Kudu diajar surti jeung kana dina kasadaran supaya jaga bisa ngaulaan salaki jeung ngadidik budak. Karasaan mah naon anu kudu dilakukeun geus dipigawe malah keur ambek atawa keukeuh kalakuan salaki. Tetep we kuring mah dikaulaan. Ngan peda hiji saeutik we ieu mah katambah cicing jeung tara loba nyarita. Memang anu dilakukeun ku kuring salila ieu jauh tina kasampurnaan, tapi da boga tanggung jawab ka keluarga mah. Digawean we samampuna, sabisa-bisa, anu katata kaduga, sapeupeting, kuring nyoba, damai jeung pikiran, narimakeun kana sagala rupa, anu keur karandapan, tapi emosi teu katahan jeung loba keneh tinimbang laku pikeun ka hareupna malah jadi ambek kapegung. Bisa nangan saukur ceurik jeung nahan-nahan mikiran kalakuan salaki. Mun teu karunya ka budak mah hayang balik heula ka imah kolot. Ngan salila laki rabi jeung akang pan kuring mah tara aduan ka kolot. Bisi ngagegeringan pikirana anu kacida nyeri hate mah lamun akang diingetan ngeunaan kabutuhan nu di imah. Majar kuring teh ngahambat perjalanan salaki. Sagala rupa ukur dijawab ku tenang jeung tenang we akang mah. Aya ku tega sakalian ningali budak leweh hayang jajan. Akang mah na ukur bisa ngajawab bari jeung panon mah tetep we kana HP putak ketik atawa main game we kabisana teh. Majarkeun teh keun bae engke ge repeh budak mah. Rezeki geus aya nu ngatur. Gusti mah maha-maha beunghar uninga kana kabutuhan makhlukna. Tak eungap kana dada teh. Pantunya gitu. Rezeki mah terus aya nu ngatur. Nya, apaan meureun kudu dicokot. Kudu disamper eta rezeki teh. Kudu aya ikhtiarna, kudu jeung gerakna. Lain ukur bisa menta jeung namprak nadampaleungeun hungkul akang. Ih, ieu mah
urang hirup teh kedah aya kadina karidoan Gusti. Eta kusok mamawa wae kadinya ai nyarita teh. Da ai cek kuring mah nya. Mun teu usaha jeung teu ngusahakeun, kumetakeun ayeuna ieu awak jeung elingna. Narek ti mana datangna eta rejeki? Nah bakal kacukupan eta kabutuhan teh. Samisal hasil jeung hanteuna mah lain urusan urang. Di mana geus diusahakeun heula, lain ngejedog wae. Digogobrok bari hees. Komo ubrang abring rek nyieun kahadean neangan ridona Gusti mah. Cing, gera disadarkeun ku Akang. Kira-kirana Gusti ridho teu lamun salah kita nyumporan kabutuhan pamajikan. Duh. Kade Akang ngaji teh kudu jeung caang pikir sing nepi caang hirup jeung kahirupana Kang. Kuring mah lain dek nyarek ruang riung Kang. Ubrang abri ngumpul ka imah batur nepi ka mondok moek. Nah apal kanu perasaan pamajikan rek sareti brage tekaur sabab inget pato candi kunci. Da salaki can balik ka imah majar keur ngaji diri ngaji rasa pikeun bekel paeh. Yeuh Akang anu puguh mah tingkatkeun we kasadaran aji heula we diri jeung perasaan anu jadi anak pamajikan. Aing geus bisa ngaji diri sorangan mah. Padahal rek diaji mah tah rasa perasaan jeung kanyaah pamajikan we anu deukeut jeung ieu anu puguh jentulna anak urang nu kudu dirawat mah kudu dijaga dibebenah jeung dipernahkeun teh sing balik heula. Ulah salah hati kana caritaan Nyai Kang atau menangkeun Akang teh asa geus masagi lahir batin Akang anu dididik da dasar agama ti leuletik. Kuring mah ukur urang lembur anu bau lisu anu ukur diajar da dasar kahirupan teh tina laku lampah anu diajarkeun ku kolot hungkul we. Nah teu akur kitu ajaran mah teh apa? Kuring mah inget kana babasaan kolot. Cek babasaan kolot di mana anu kudu dibebenah teh nyatana dulur satangtung heula hartina diri sing panceg terus dulur sakasur jeung sadapur ka anak jeung pamajikan mapai ka dulur sasumur natangga laju kakara dulur sabuder awur. Atuh ayeuna Akang geus micakana kasadaran dulur sakasur sing katingali atuh tanggung jawabna sakula warga teh sing aya arep-arepkeuneun tiap poe dapur bisa terus ngebul. Lain ieu mah bring ka ditu bring ka dieu ukur ruang riung ditingali-tingali teh ngadon mamatahan we jeung mulek ngebul hungkul. Ari kanyaho teu dipraktekkeun dina kahirupan. Lain maripat Kang anu kitu mah tapi merepet. Apan Akang kieu teh ngabeh kapangi dunya jeung akhirat mah. Tuh pan sakitu jelasna eta dina ngaduana ge dunya heula ameh jongjon keur akhiratna. Lahir heula ameh teu ngabatin dina ngajalani kahirupan ieu. Grapake kahirupan ari geus nyaho geus apal elmuna mah sakitu kebekna eta pangartos teh.
ku diri sing kaharti jadi bukti. Di